warahmatullahi wabarakatuh. Di Sukabumi kabeber Haji Sulam nonton si Edoh. Mustami cukup seueur jawab salam kurang heboh. Melak Jati sisi leuweung di Banjuran make cai bising tadi keur maleuweung yuk urang ajaran sakali deui. Oke. Teu kabayang nini ukah oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata imadaddin wa ja'alaha kitaban mawqutan 'alal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Alhamdulillah arapal sadaya. Letahna letah kampung tapi wajahna wajah Arab. Alhamdulillah. Jadi moal kapaleset jeung pahili jeung urang Jepang. Hanya gitu kan. Urang Jepang teh orang Cina itu teh. Tapi di Jepang mah ngomong inna sholati inna sujuki wa mahyaya wa yamaha. Hadratul mukarramun para alim ulama, para ajengan, para kiai, guru-guru urang sadaya, wabil khusus pun buyang mamah cucu. Mugi-mugi ditambah mahyuswa dunyana, ditambih-tambih barokah kasehatanana, teka langkung ka ibu-ibu nu ditariung bari aran deprok emok bari maron tok. Alhamdulillah. Mugi-mugi ibu-ibu sadaya dilancarkeun sagala urusanana, lancar dagangna, lancar tanina, lancar rezekina, lancar mautna. Amin atuh. Hoyong lancar mautna atau hoyong hese mautna? Alhamdulillah. Kira-kira Indonesia aina lancar taruwet? Ruwet tak lancar? Ya kuring ge nurutan be ruwet. Piraku berek beda jeung ibu-ibu. Ruwetna teh pedahna Indonesia teh. Nah kurang jalma pinter tak kurang jalma bener. Walaupun benar belum tentu pintar. Nu pintar belum tentu benar. Orang butuh para pemimpin nu pintar bari satuju. Nu mata kahade di urang Indonesia sakedeung deui rek pamilu. Bener. Urang sampai parasea leres. Kanu menang ulah gede hulu. Kanu eleh ulah sok gugu rutu gitu kabeh atuh. Dan ieu nu kitu ke anger we harga mah sakitu, minyak sakitu, beas sakitu, sembako sakitu, BBM sakitu. Ulah sampai urang ku gara-gara pamilu sampai teu kabeli sapatu komo bari jeung nyeri terus ditambah nyeri anu penting mah bisanya sakitu. Alhamdulillah.
Bener teh Bu? Nah, ayeuna urang nuju aya di penghujung sasih Rajab. Sakedap deui bade mapag bulan Sa'ban. Bari nage hoyong urang pageto dianjogkeun kana bulan raos geus Ramadan mah Masya Allah beres puasa tebat THR baju papais lo alhamdulillah di mana-mana maut yakin dihampura dosa sabab ayeuna begitu orang beres melalui 3 bulan ini Rajab roah puasa Rajab Sya'ban Ramadan dimulai proses tathirul badan wa tathirul qalbi wa tathirul ruh begitu dongkap Idul Fitri kayaumin waladathu ummuh persis jika bayi nu kakarek lahir tina buayan ibunya kakar jika orang kakarek crot tanpa dosa mun mau teh kitu kahayang mah jadi cita-cita teh lamun hoyong mau teh engke tas naon tos badak Satuju jadi sabaraha bulan di kana maot ibu lamun ibu rek ngartikeun pamilu pikeun urang saumur hirup sakali pikeun milih negara mah pamimpin di Indonesia 5 tahun sekali tapi pemilu hakikatna pikeun urang pasti terjadi dan akan dilaksanakan saumur hirup sakali pamilu pamilihan umur jadi ku Allah tengke ibu-ibu sadaya bakal dipilih saha nu rek ti heula abdi nawisan ibu-ibu bade ti payun mangga abdi ti pengker atau sabalikna abdi ti pengker ibu-ibu ti payun oh gitu tah jadi ibu-ibu sadaya anu paling penting bukan masalah ayeuna urang engke atanapi ayeuna nah atan pi panjang henteu nah nu penting mere kamanfaatan kanggo diri urang jeung lingkungan urang panjang umur cak si ibu teh minta ka Gusti Allah dipanjangkeun umur nu sejen geus areueuh ludeung teh hirup sesoranganan di alam dunia tinggal urang sorangan hirup di alam dunia Nabi Adam ge teh ludeungeun sesoranganan di sawarga ka alam dunia teh teu baginda urang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diantawisna kenging gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin panghulu di antara para nabi jeung rasul eta mengalami 4 kali dibedah dioperasi ibu teu aya nabi-nabi nu sanes mah dugi ka dioperasi teh teu aya mung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu netelakeun nabi urang dileuwihkeun tinu sejena leres jabaning ge Kanjeng Nabi mah dugi ka bisa ngapung naik ka Sidratul Muntaha aya jang-jangan henteu Batman mah Batman aya jang-jangan Superman aya kapan tulisanana mah Superman dibaca Inggrisna super kapan Batman ge Batman leres teu Rasul tanpa saya bisa hiber Masya Allah kusaha hiberna jadi jangan berpikir dalam kerangka kerasulan kalau Rasul sama dengan kita Muhammadun basyarun ayat apa ya Muhammadun basyarun laisa lakal hajari bal huwa yaqtatun terus Nabi Muhammad teh Muhammadun basarun lakal basar bal huwa qatatun tapi Nabi Muhammad mah diibaratkeun batu nate batu intan urang mah batu koral leres Muhammadun basarun lakal basar bal huwa kal yakuti bainal hajar urang mah benten batuna batu biasa Kanjeng Nabi batu mulia pangos nage awis luar biasa Masya Allah ibu-ibu sadayana
Kanjeng Nabi toh pati jewaraga ulah ayeuna disarwakeun sanaos jalmi biasa geh tapi Rasul Isra jeung Mi'rajna teh ku Allah. Kieu contoh analogi cek bahasa keren nama kias. Amun aya budak sabab aya naon? Aya kolot. Teu sakabeh kolot boga budak. Mun aya budak berarti aya sebab. Sebabna aya indung bapak. Lamun aya indung bapak akibatna boga budak. Leres teu? Tapi lamun Allah ngeresakeun aya anu ku Allah diciptakeun tanpa indung bapak saha? Nabi Adam. Aya bapaan? Aya indungan? Aya. Tapi kun fayakun. Adam tercipta dari apa? Wa Adam min turab. Adam teh tina ta. Jadi sing inget ari ibu-ibu teh asalna tina naon? Rek balik deui jadi naon? Jadi tanah. La fadla ala arabin wala ajamin. Eueuh bedana antara orang Arab jeung di luar orang Arab. Sarua ieu teh tina tanah. Kusab urang sarua tina tanah kudu syukuran ka Gusti. Ingat ari dina tanah aya gulaan teu? Aya aseman teu? Geuning tangkal asem geuning sok kecut. Terus geuning ai meulak tiwu sok jadi amis. Cik dina tanah aya naonan? Jadi lamun kitu saha anu midamel? Lain urang. Geuning urang sok paaku-aku. Terus padahal mah nu boga mah tetap anu maha satu Gusti Allah. Matak ulah sok edeg adigung-adiguna asai kuya kaler jauh teuing atuh ka Rok Kidul mah. Laut Kidul jauh deukeut ka Laut Kaler. Da urang mah di dieu posisina leres teu. Da intina mah lain cai lautna anu matak-matak sombong teh uyahna. Tah jadi jamaah anu sok laloba uyah tarereh hipertensi. Garalak emosi eta teh gara-gara loba matak lamun ibu teu hayang emosian saeutik bae uyahna. Ulah sok ngadaharan teuing uyah. Sok uyah teh matak darah tinggi. Lamun geus darah tinggi esomi kira-kira itu teh. Emosi. Saat nyebut esomi. Pokoknya marebes lah gitu. Masya Allah ibu-ibu sadayana kali bapak matak urang syukuran terus tuh oleh-oleh ka Gusti Allah. Allah ngemutkeun ka urang kudongkapna sasih Sa'ban wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'izzat lil muttaqin. Wasari'u buru-buru leading kompetisi kudu berlomba-lomba dina naon menta hampura ti Gusti Allah. Ngarumaoskeun urang teh loba do dimulai hudang sares dugi ka sare deui dosa teh numpuk tina panon tina cepit tina pangambung tina baham babakuna tinu si eta. Leres teu? Atuh tinu si eta teh kapang kadang-kadang urang teh toharoh teh tacan bener leres ibu. Tampolana urang teh ngimutkeun kusabab dina Islam agama suci Allah nu maha suci. Maka awal dari perjalanan Isra ge ku kalimat tasbih subhana maha suci Gusti Allah nu ngandung harti Allah nu maha suci. Manggil ka manusia nu suci santosan dibedah dioperasi ditambah sucikeun ku Allah dalam perjalanan suci tina tempat anu suci ti masjid ka masjid. Berarti kakawasaana Gusti Allah ngajarkeun ka urang setiap perkara kudu diawali heula ku suci. Ek tumaros ari ibu bade tuang sok wudu heula henteu. Pantesan balangsak. Di batur mah geus nyaho tiba heula al wudu'u qabla ta'am yamna'ul fakri. Wudu memeh barang tuang bisa nyegah kefakiran. Oh,
kakarek ngaji ayeuna batur mah geus ti teu baba. Jadi rek barang dahar ge saya nama wudu. Bujeng-bujeng wudu doa ge tara. Atuh kumaha. Ya Allah. Basahi wajah dengan air wudu. Biar kita barokah apa yang dimakan, semuanya merasakan rezeki dan nikmat dari Allah. Betul? Bu, da urang rumaos teu bisa ngayakeun hakikatna sagala nu dituang kurang eta pamarinti saha? Setiap rezeki ti Allah gratis. Teu kudu mayar. Ngan ku sawa batur nu pangheulana manggihanana pare ku batur heula digiling jadi beas ku batur, urang butuh maka urang kudu meuli. Da eta geus kapeulaan ku batur. Jadi nu matak meulina teh pedah tiba lamun ti Allah langsung mah henteu. Leres Bu. Jika ibu melak cauna diala terus didahar bayar teu? Teu. Terus ibu aina boga mata cai ditalang ka rompok ibu caina ditaheur dituang mayar teu? Teu. Ngan ku sabab batur nu ngepakna, batur nu ngawadahanana jadi bae aqua gelas wayah butuh kudu piraku menta. Ai sakali dua kali meureun dibere ai kaseringan teh mah enak aja. Leres teu? Semua rezeki dari Allah adalah min fadli Rabbi, karunia ti Allah teu kudu bayar, teu kabayang lamun ayeuna ambekan ibu kudu mayar. Menghirup udara kudu mayar. Mati deh. Tacan bayar pajak listrik, tacan bayar pajak PDAM, tacan majegan motor, mobil, ayeuna kudu majegan deui udara. Ya Allah, ya Karim, matak oksigen ti Gusti Allah teh gratis. Ku sabab gratis kudu inget kanu mere. Nah setiap ambekan kudu nyebut asma Allah. Oh sok tara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh sok tara. Bating kepopo. Yang kedua al wudu'u qablan naumi bahwa indallahi syahidun. Wudu memeh kulem di sisi Allah eta bernilai sama dengan syahid. Di mana maot teh masya Allah leus ceklek nyawa lepas tina badan disarwajeng jeung syahid berjuang di jalan. Kira-kira na bapak-bapak lamun rek kulem wudu tah henteu? Udud. Jadi lain wudu udud. Nusak udud. Menusak ngopi baheula. Udah pada ngopi belum? Masya Allah. Ibu-ibu sami bae mun bade bobote wudu heula babakuna lamun bade sapa temon. Terang sapa temon. Bade jima, terang jima. Bade naon? Kikituan. Wudu heula. Sabab lamun lupa khawatir katumpangan ku setan ilu campur. Pantesan budakna balanto boro-boro disuruh balanja komode lamun moekeun Pak pare kalah ka ngalagu marera rera rera. Kalau budak kata ngalagu marera baheula keur zaman simbah usum moekeun pare oh sok dititah daek masang giribig masang gabah alhamdulillah karasa ayeuna masya Allah. Tapi budak-budak ayeuna karasa ku budak sorangan meni hararese. Bener teh Bu? Masya Allah. Buah-buah di antara na urang poho rek sapa temen tu wudu heula. Jadi isukan pageto lamun erek kikituan wudu. Syukur-syukur lamun bisa ngajaga wudu. Guru orang Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir eta tiasa netepan salat subuh ku wudu maghrib. Eta dina salah sawios manakibna Sultanul Aulia. Salat subuh ku wudu maghrib. Ibu-ibu
boro-boro aina ngajaga wudhu ti magrib ka subuh, ti magrib ka isya geus pulang nganting ka WC deui leres teu. Masya Allah teh. Mata lamun rek icalan sok wudhu heula teu. Pan aya doa wa tijaratan lang tabur mere ka Allah teh dina usaha teh hoyong, dina ikhtiar urang teh dibarokahan ku Allah dagangna dagang anu hasil, tanina nu mucekeul ulah sampai tani jadi daki, dagang banyak hutang. Setuju? Bu? Maka ibu-ibu apalagi kalau sekarang modalnya dari kosipa tilentah darat rentenir riba hukumna moal barokah ieu. Mata lamun hayang modal neangan kanu gampang teu ngandung unsur riba nyaeta pila riba ti modal ti saha? Ti mitoha. Milari modal ti mitoha anu kaya ya anu geus geringan baik begitu dikawin langsung maot. Ai pak teh nu maot teh minantu. Da sabab arep-arepeun salah nikahna ngudag-udag harta mitoha. Ai si horeng teh kalah nu maot teh saha? Minantu. Nah, takut sabab niatna henteu lurus. Dari sagala rupa ge kan dina salat aya doa. Mau surat Al-Fatihah nu jadi rukun ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tuduhkeun abdi kana jalan anu lem. Bu, ari jalan teh aya sabaraha rupi? Hiji aya nu naek, dua aya nu mudun, hiji belok kiri, dua belok kanan. Nu mudun gampang, nu nanjak gampang, nu hese nu kumaha? Jalan nu lempeng. Makana jarang manggihan jalan lempeng. Makana setiap rekana jalan nu lempeng kudu mayar disebutna teh jalan tol. Si arapal jalan tol disebut jalan tol so teh pedah nu ngagarapna lalaki dalamun awe mah meureun. Masya Allah, Masya Allah. Abdi bae teu wani nyebut si ibu bening wanian kitu. Sallu ala Muhammad. Salli wa sallim kurang kompak. Salli wa sallim wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi. Aduh karunya teuing ibu-ibu tara, aduh karunya teuing nu gareulis tara. Siti Khadijah langkung geulis oge, Siti Khadijah langkung geulis oge. Sholli iman ala mada, salli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad. Urang mah teu pati geulis geus teu rajeun. Komo lamun goreng patut jigana sholli iman ala mada, sholli wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad.
Jadi sebenarnya nunamina salat tos aya tiba baheula. Cuma disampurnakeun syariatna ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunaon kapungkur aya salat 50 waktos kitu nya boy ya. Teu kabayang lamun salat 50 waktos ayeuna meureun moal kawer ka mana? Moal kawer ka pasar, moal kawer ka pasir, cacak-cacak anu ayeuna sadinten sawengi 5 kali ge. Leres Bu? Berat kaci. Di salat sadinten 5 kali. Tapi masih kena aya jalma anu sapoe anu sakali 5 sapoe 5 dinten saka aya. Aya teu salatna 5 dinten sakali aya. Padahal nu bener sadinten 5 kali. Tapi aya anu 5 dinten, bahkan aya nu bercita-cita hayang salat saminggu jiga poe Jumaah. Teman nurutan agama sejen. Leres teu? Saking nahana, saking beratna ibadah salat. Wa innaha lakabiratan illa alal khoshiin. Sesungguhnya salat itu berat. Berat ta ente? Berat ta ente? Beratna pedah naha? Berat nama pedah lobahu budunya. Orang tacan ngarasa enteng lantaran berat keneh ninggalkeun lamun aya adan disada di masjid langsung moro adan muro salat katajuk tak angger neruskeun pagawean. Lamun ibu keur gogoreng aya adan terus gogorengna tak terus tinggalkeun langsung salat. Teras naon? Neraskeun gogoreng? Kapameng. Oh gitu. Tamakana ulah sok nempatkeun pagawean nu deukeut kana waktu salat. Leres. Sok sanajan salaki ngajak lamun geus deukeut waktu salat kudu ingat salat dulu, salat dulu. Allah Gusti. Langsung bae cak si Bunyamin mah anging eng. Halo. Terus enggeus tak terus ngaos. Insyaallah. Ibu-ibu sadaya, mugi-mugi we kempelna urang ayeuna teh mung sakadar lain di alam dunia, tapi tiasa dikempelkeun di pageto di akhirat. Kita bisa bertemu kembali. Makana sing rajin ruang riung kumpul ngumpulna ulah dina tempat anu salah, tapi kudu dina tempat anu bener nu soleh. Jalma mah kumaha kabiasaan ibu, nu biasa joget maotna keur joget, nu biasa nguseup maotna nu biasa di jalan maotna di jalan. Tuh supir-supir loba anu maotna di mana keur jalan. Leres Bu. Tapi teu sadaya na ngan di antarana kumaha kabiasaan. Leres. Matak lamun urang hoyong maotna soleh kudu kumpal kempel jeung nu soleh. Minimal mun ngadang pupus di masjid pan kadanguna rawas. Pupus nuju maos Quran. Kadanguna rawas. Pupus keur nonggeng kan lainnya. Pupus keur di hotel. Birengna teh keur di hotel bari jeung pamajikan nu sejen ditaranjang pisan. Kapoto ongkoh boro-boro di akhirat wiwirang teh di dunia keneh geus ditembongkeun ku Gusti Allah teh. Leres? Makanya ibu-ibu jauh di jugjug angin teh leueur kundang itu poe kundang maju terus sakali deui maju terus beteng murus panas bujur. Ieu mah kadang-kadang cetek iman teh ipis burih kakarek aya rincik-rincik hujan mangkat teu kata jo poek listrik marangkat teu kata jo alasanna teh paroek
lamun hujan tariris. Bener teh Bu? Sabab mindset urang geus robah, pikiran urang geus robah. Sok aya nu ka abdi ge naroskeun, Pak, abdi mah tahlil tapi galau bae cenah kitu. Nah kitu da ingetanana lain kalimat tahlil nu dibacakeun tapi ngingetan kana snack nu rek dibagikeun. Kadang-kadang tahlilan ari tatangga baraya nu deukeut ngilu tahlilan, ari anak-anak kanana teu tahlilan ngarurus snack bae. Aya teh nu kitu? Di mana? Masya Allah. Karena belum adanya akselerasi antara ucapan dan perbuatan. Maka sholat mendidik kita supaya sejalan, sederap, selangkah, seiah, sekata, dohir, batin disinkronkan lewat qalbiyah, qauliyah, fi'liyah, hatekna, ucapana, perbuatanana dalam istilah ibadah sholat, jasadna sholat, nyawakna sholat, rasana sholat. Terus berat atau berat? Berat. Illa alal khashiin, kecuali nuges dibere ka istiqomahan ku Gusti, kemapanan di dalam melaksanakan pemahaman ibadah sholat. Maka semakin hari ti Rajab ka Rajab teh ulah sampai kasebutkeun Bapak Satar ulah menang. Nu kitu mah ngaranna cindat tan eueuh kamaju juan. Jadi tolabul ilmi harapan dengan Rajab nu dongkap ayeuna ningkatna ibadah. Ulah sampai jiga kakak di leuweung injuk talina nu salat culang cileung jiga kunyuk jadina. Aya tas salat teh boro-boro wirid, boro-boro zikir, jang nambal sulam nu bolong, ditambah ba'diyah. Terus ieu mah lekum gajreng Allahumma lang tas jalan. Komo baheula mah nu ngaranna sarolat teh Bu, calana teh dialumbukeun. Baheula da sarua ayeuna ge. Matak lamun salat di calana sah teu? Mun keur salat di calana sah teu? Lamun keur salat di calana mah teu sah. Tapi lamun nu salat di calana sah. Bahkan alusna deui ibu-ibu mun salat teh marake calana ngerakeun ku bumi diseungseurikeun. Sebab innal ardo yastaghfirullah, bumi mang mentakeun hampura ka jalma-jalma nu salat bari di calana. Cek bumi teh ngerakeun ting menta pangampurana ge dan nu di luhur nyeungseurikeun. Masya Allah, Ibu. Bu. Nah, balik deh karena celana. Los karena celana. Karena sholat. Sholat ibu-ibu sadaya dampakna pikeun urang hiji ngajarkeun kadisiplinan. Sholat tidak memulah dan memilah, teu aya jalma sholat pandang bulu, membikin sebuah diskriminasi muncak urang mah Bu ieu mah cacak ieu mah kulicak, teu aya. Rek pangkat luhur pangkat rendah baik hansip RT RW dimulai sampai camat bupati gubernur sampai presiden lamun panderima wayahna di bujuran. Bener teu Bu? Siapa yang dulu dia ada di posisi saf yang paling depan, betul? Terus sok ditanya partaina teu? Maneh warnana naon? Teu. Di mana teu? Golonganna, ormasna, organisasina teu. Tapi nu dek ditanya mau kemana? Mau sholat? Reka saha? Reka Allah. Leres teu? Silahkan masuk. Semua menuju Allah. Kitu dina pangajian ge tara ditanya atuh lamun ditanyaan kabeh kitu mah marurungkut nu ieu mah cenah PDI nu ieu mah P3 nu ieu mah Golkar nu ieu P3 cenah atuh lamun di kelas-kelas kitu eueuhan nu matak nu hadir di dieu teh rupi-rupi leres Bu
tuh dulu tina tiungna teu seragam ieu nu hejo nu beureum nu koneng nu oping ngan mihape kuring mah lamun maraka tiung ulah sok make tiung ku koneng nu kadua ulah sok make tiung ku coklat komo lamun ditiungna make telur asin digurumut ku si sireum. Bu jadi salat teh ngajarkeun naon disiplin terus tidak membedakan ras suku bangsa bahasa teu sugan ieu mah urang Jepang mah urang Inggris urang Walanda teu sakur-sakur nu Islam eta sok bahasanya sama ulah pada ieu mah urang Jawa begitu takbir Allah moho agung cak urang Sunda teh Allah anu agung cak urang Padang Allah nan gadang leres tapi bahasa yang sama gerakan yang sama bu rukun yang sama. Kenapa sami Allah tadi awal? Kunaon sami Allah tadi akhir? Sami Allah di tengah-tengah dengan harapan sami Allahu liman hamidah. Mugi-mugi Allah maha ngadangu. Sami Allah nu maha ngadangu kana doa abdi. Ari Fatihah teh doa. Leres Bu. Dina Fatihah teh doa. Nuhunkeun dituduhkeun kana jalan anu lempeng. Da rasa anu urang teh ngudag manu lempeng tapi da bengkok deui bengkok deui. Hayang lempeng teh hesen teu? Bu. Loba zaman hayang ka pangaosan, loba tapi teu saeutik nu parkir. Parkirna teh di warung. Di tatangga. Atuh aya ka dieu teh kaberangan. Nu jam geus beurang teh ngerakeun datangna ge wayah balik. Akhirna jadi teu ka pangajianna. Nu rek salat sarua kitu. Sarua bae. Setiap urang rek ibadah pasti aya nu ngahalanganna minimal 70 setan. Matak ibu-ibu kudu bunga hadir di dieu teh geus perang ngalawan 70 setan. Asyik. Eleh setana. Sabab geus di dieu. Ngan kahade ulah pada geus di dieu setana eueuh di dieu ge aya. Tan nyararande geuning. Eta nyararande teh keur nyebret pikiranana. Ya Allah, keur loba rarasaan. Cek paribasa sanajan tiungna tiung joya mu kena gelombang cinta HP-na merek Toshiba. Mobilna mobil Toyota, pemotorna motor Honda, hartana loba, pakaiana loba. Bahkan teu sakedik ibu duitna berlipat-lipat ganda, tapi tetap unggal penting sare teu timpul. Sabab hate teu mirasa ngadenge beja salaki kagoda ku budak SM. Nyebret pikiranana. Tak nyaran teh. Tapi insya Allah nu di dieu mah nyaran teh gara-gara digurumut ku sireum. Kasarisi bari peureum. Nu matak pang alus-alus nama nu tanpa nyaran rande. Sabab lamun nyaran de bari hiatus lelenggutan cak dina hukum fikih batal wuduna. Tapi lamun tanpa nyaran de sanajan ngalenggut tapi pantat teu kaangkat wuduna teu batal. Alhamdulillah. Nah, eta wungkul ibu. Numat. Tapi sekali-kali mah ari cangkeul mah bebas. Da ieu mah ngamina ge pangaos. Biar mata nutup cepil muka. Muka teu. Cepilna marukah teu. Kadangu. Ya gitu. Gitu aja kok repot. Masya Allah Bu. Jadi hiji masalah teh ngajarkeun disiplin waktu. Nu kadua disiplin bersih. Jadi orang selaku umat Islam ulah
Bu ulah jorok sing bisa toharoh anu bener ibu kunaon makana disawarga lolobana istri di samping kurang syukur kanu jadi salaki gara-gara pedah teu bisa toharoh anu bener leres teu sabab cak paribasana ibu kadang sok nguruku palebah datang tamu tici boro-boro dinikmati diridoi tapi muruku sunu leres teu padahal setiap tetesan darah head lamun orang ridho menikmati eta tiap tetesna mentakeun hampura ka Gusti Allah tak lamun keur hete kudu nikmat kudu syukur alhamdulillah dibere head gitu matak semakin panjang headna semakin loba pangampurana lamun hoyong saendeng-endeng dihampura headna terus menerus cibrek-cibrek matak alhamdulillah syukuran istri mah boga hiji sunnatullah didongkapkeun nyata disebutkeun darah head terus Bu alhamdulillah syukurannya punya jadi ulah cecep ulah ngewa pada dongkap hete ulah tapi ridhoi syukuran ka Gusti mudah-mudahan ku head ieu bisa dihampura dosa alhamdulillah tapi jalma head teu beunang salat komo deui puasa 5 menit deui kana waktu buka berebay datang tamu ti Ciberem wayahna ulah diteruskeun puasa haram hukumna aing balik 5 menit deui heman leres teu tah jadi ulah basa ulah kitu eta ngaranna teu syukuran ka Gusti Allah gampang tinggal dikodo bae ngan dia ngingetkeun ayeuna geus bulan Syakban ibu-ibu hutang nu kamari geus dibalayaran teu dah kitu geuning anu masih keneh produktif ibu-ibu anu aranom nu teu acan mengalami menopause alias masih keneh head keneh KHD bising nu taun kamari can kabayaran buru-buru dibayar memeh datang dari Ramadan bising kaburu datang malakul maut dicabut nyawa nu apal boga hutang ari puasa sunah dipayunkeun ai puasa kodo diakhirkeun tibalik karena urusan hutang mah kedah disegerakeun kedah parantos alhamdulillah nyari nu geus sarepuh mah teu kudu mikir diatur lah cuman ieu ilmu dugikeun kanu aranom sabab nu anom tacan bisa boga banyak waktu jiga ibu-ibu mah geus purna lah cak bahasana mah tinggal ayeuna mah bulak-balik ka tajuk bulak-balik ka pangaosan ulah ibu-ibu saribuk teuing ka sawah ka kebon keun aya nu ngora leres Bu ibu mah tinggal mentah alhamdulillah anak 5 tinu 5 mentah 1 kilo ewang jadi sapoe 5 kilo alhamdulillah jadi banyak anak banyak rezeki alhamdulillah manawi cekap cukup sakitu wae nu kapihatur tinang tos seueur luput lepatna tisim kuring neda agung lumbur jebar hampuntena ibu-ibu sadaya aya paripaos daun nona daun saga katuruban daun awi teu ayeuna sugan jaga insyaallah abdi bakal patepang deui dinu datar tetep nikreuh dalam ping dibeh dituna lamun aya cariusan kasar ulah geuleuh darumaos abdi mah jalmi anu tuna khud masofa da makadar candak nu sae eta ti Allah picen anu awona eta tina kaalfaan jeung kakeliran pribados wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq nasru minallah wa fathun qarib wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.